Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Harsyarandiansyah ti kelas 12 IPA 3. Di dieu abdi bade nerangkeun materi bahasa Sunda kelas 12 ngeunaan carita pantun. Lajeng wae kana harti carita pantun. Carita pantun atawa lalakon pantun nyaeta carita rekaan anu dilalakonkeun ku juru pantun dina pangolahan ruwatan atau disebut pantun. Artina carita rekaan anu dicaritakeun ku juru pantun dina pagelaran ritual anu disebut mantun. Sateuacan kana materi ngeunaan carita pantun, yuk urang bedarkeun heula sajarah singkat ngeunaan carita pantun. Carita pantun dikira-kira lahir dina abad ka-14. Perkiraan ieu gumantung kana jumlah puisi anu nyaritakeun ngeunaan karajaan Pajajaran. Sadanyan kitu aya oge panendangan anu nyebutkeun carita pantun geus aya samemeh kerajaan Pajajaran. Alesanana aya pantun Ciung Wanara anu nyaritakeun ngeunaan kerajaan Galuh. Salian ti eta aya oge pantun Lutung Kasarung anu latar kerajaan Pasir Batang. Kanyaho yen kerajaan Galuh jeung Pasir Batang geus aya samemeh kerajaan Pajajaran. Tah ieu aya struktur carita pantun anu kahiji aya raja, anu kadua narasi, dialog sareng monolog. Anu kahiji raja, diagram ditepikeun ku juru pantun samemeh ngawiwit carita. Diagram eta ngandung sanduk karuhun sabab bakal ngimimitian carita. Raja sanes bagian tina carita tapi bagian penting dina rima. Raja oge jadi ciri utama carita pantun oge jadi ngabedakeun karya sastra sejenna. Panjang raja teu gumantung kana carita tapi gumantung kana pantun sorangan. Tah di dieu aya contoh raja tiasa dibaca ku sarerea. Anu kadua nyaeta narasi. Bagian narasi nyaeta bagian carita anu ditepikeun ku juru pantun nalika nyambungkeun hiji kajadian jeung kajadian saterusna. Panyampaian bagian narasi ieu galantungkeun alias teu dihaleuangkeun, sanajan teu ditembangkeun tetep dipirik ku kacapi. Kanggo contoh narasi tiasa dibaca ku sarerea. Monolog. Monolog hartina ngomong sorangan. Contoh monolog dina Wirahma Lutung Kasarung saperti ieu digireun. Bagian dialog atawa paguneman nyaeta paguneman antara para pralukna salakuna umumna dina karya sastra lainna. Dialog teh diantarana pikeun ngagambarkeun watek atawa karakter palaku, ngalancarkeun jalanna carita sarta nepikeun gagasan-gagasan. Tah anu pamungkas nyaeta Raja Pamungkas. Tah ieu aya di handap contoh Raja Pamungkas tiasa ku mung sakitu anu tiasa ku abdi ditepikeun. Kirang lebihna nyuhun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.